Bismillahirrahmanirrahim. Sadere Muhammadul Alim Bapak nikakeun anak bapak anu nami Ainun Khadijah kaanjeun kalayan dimas kawinan emas 5,88 gram ti anjeun dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ainun Khadijah putri Bapak untuk diri saya dengan mas kawin tersebut tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna akad nikah abdi Muhammad Nuralim sanggup melaksanakan kewajiban sareng sanggup nutupan istri abdi anu nami Ainun Khadijah kalian hade nurutkeun ajaran agama Islam. Salajengna abdi tujuan sigrotali anu dicatat di Kuning Majalengka 27 Januari 2020. Suami Muhammad Nuralim.